Aceh, 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 Aceh. Yang mana geningan kumrun? Eta mana dat gitu teh euy. Kang ya panas beuteung si Akang panggil deui wae euy jeung urang. Kebenaran we atuh maneh teh. Nambung panggil jeung urang. Lain basa lambung gitu Kang. Sabosen gitu. Anjir make nyebut bosen segala eta panggil jeung urang. Aceh. Kunaon Kang Plu? Plu. Maneh eta meni dat ditut kitu leumpang teh. Sigede hitut dasar. Cek aja Kang panas beuteung urangna. Rek kemana euy? Teh rek ka Kang Cepot euy. Aya naon? Sok-sokan. Lain sosokan Kang ya perlu we tu urang teh. Matak deui ka Kang Cepot ge. Anjir. Kumaha Kang geus digoreng can? Naon? Lalawak teh. Geus deui ka mana atuh euy? Anjir. Nah, make nyebut anjir maneh teh. Geus beak eta teh. Geus deui beak atuh urang mah. Baru urang dik minta anjir. Minta segala panan sarua atuh maneh ge nguseup lain. Sarua urang geus nguseup ngada. Urang mah dijual tuh laukna di kilo ih. Atuh da main jual wae lain digoreng. Tadina dek minta ke si Akang gitu dah. Si Akang mah apanan panglobana. Urang mah da dibagikeun atuh euy ka dulur-dulur. Menang loba bagikeun, teu main jual wae. Da sarua dulur urang ge rarasepeun lauk maneh teh. Cenah atuh ka urang teh inget. Dek ingat kumari maneh, panan maneh ge sarua tuh boga menang. Si Akang mah korun. Lain korun, da maneh mah atuh salah wae main jual wae. Tadina dek minta we atuh. Geus Kang nya dek ka ditu heula. Mana? Rek ka Kang Cepot. Sok atuh. Maneh mah sarua nguseup minta. Main jual wae atuh da. Da urang butuh duit atuh. Duit yang naon, jang meuli TM maneh mah meureunnya. Geningan apa dek ceket urang euy. Me ceket kitu hayang ceket. Ceket. Geus puguh bahaya eta teh. Kana TM wae. Panas beuteung kese maneh beak eta huntu. Puguh ya geus beak di jero teh Kang tuh geroplong. Sok. Anjir heueuh we beak. Nah tuh maneh kena TM wae. Geus puguh ngaruksak huntu. Urang ge geus kecanduan atuh Kang kumaha. Mun teu ngadahar eta urang teh leuleus kitu. Alasan anjir. Leuleus mah atuh ku Cikopi we maneh teh. Cikopi wae kembung atuh Kang. Daripada TM ngabahayakeun diri sia maneh teh. Totololan anjir. Si Akang mah ya. Urang ge mau rek eureun tadina mangane. Hese atuh da. Eureunnan atuh sekali-kali mah. Tong sekali-kali terus kitu eureun diajar maneh teh. Geus Kang nya. Kala ka ceramah si Akang mah teh. Geus urang dek ka itu si Kang Cepot. Sok atuh. Awas. Sok dek ngaliwat maneh teh. Maneh riweuh. Awas itu. Sok Ayo Kang nya. sok cengkel. Sarua nguseup minta. Udah duit meuli TM. Lieur kena TM we hayo. Nu dipaju teh.